Good sore everyone. Patepung Lawung Pamprong Jongkok serang Isinger guys. Kali ini di rumah gue sedang hujan guys. Dan biasanya kalau imah sedang hujan itu biasanya rarujit ya. Jadi kalau asup pajero imah itu butuh kekeset ya. Jadi kalau buat teman-teman nih, saya mau rekomendasiin alias gue alias Uing mau rekomendasiin salah satu kekeset yang bisa nyerap guys. Jadi nyerap cai secara langsung guys. Ieu mah teu kudu lila tah ya kebon kuing sepil tah keur hujannya benernya. Tah ieu tah guys tah. Tah mana katinggal itu tah. Iya teh guysnya hiji-hijina kekeset di alam dunia yang tercipta bahannya teh seperti kanebo. Kanebo teh lain kacang nengtet kanebo lainnya ieu mah kanebo jadi alias nyerap. Tuh leles bahannya tuh leles teh. Ya enak ditinggalikeunnya lamun kana cai siga kumaha tinggal ieu. Ieu cai ngecelakan ieu tah. Tuh. Tuh. Tuh tinggal itu. Langsung nyerap guys. Tuh. Tuh. Kajeng kudinya coba telik. Tuh. Tuh langsung nyerep guys. Ieu hiji-hijina kekeset anu dijieuna bahanna mirip jeung kanebo jadi awet. Ieu Uing geus make salila tahun guys. Coba telik. Telik eta ku panon si laing telik ieu kanebo. Ieu kekeset anu sakitu unyu-unyuna rek ditunda ku Uing nya tah. Uing biasana sok nunana di belah dieu guys. Di jajalanan lamun rek ka WC. Hampura da imah Uing mah nya semi-semi atuh tuh. Tah. Tah di dieu. Jadi masuk ke WC, celing, brum, bray, tah, kokosodlah cokor tadi dia tah, gitu guysnya, sakit tuh tiwing lamun anu butuh mangga, oke dikondisikan, nuhun cuy.